Kumaha ya teh garadag teh geus 3 bulan eueuh ieu pisan eueuh pemasukan pisan. Yup. Lain siap masukan anggar eueuh ieu teh geus edek 2025 ka 2026 pada kitu ae garadag teh sia teh. Siap, Bos. Tur siap. Kudu balik. Aing teh bangkrut ieu carana mah. Ayeuna operasi di mana ayeuna? Diharap, Bos. Ieu nu apal, Bos. Engke ngarakeun saya bagian eksekusi, Bos. Ya, listna. Seperti biasa, Bos. Saya nu ngaeksekusi engke, Bos. Lah eksekusi we. Wah nya wae ieu teh ngararomong teh. Siap, Bos. Aing mah. Apa kayak kudu digegelan mah. Siap, Bos. Beres, Bos. Gitu, lain bereskeun. Beres, kabeh ge beres. Teh. Nya geus saya mah kitu. Hari ini nya kudu hasil sia mun teu hasil gua aing. Siap, Bos. Ayo. Molor si anjing, sia molor. Aduh. Tuh, Balik si Bos, balik. Geus. Aduh, molor sia mah. Ieu kudu berhasil ieu. Ayeuna lamun teu berhasil mah cilaka ieu. Bahaya ku si Bos engke. Eta mana bukuna mana? Bari tinggalian. Ayo wayak kieu mah, hah? Mulai cai sok atuh, kadikeun ku urang ngayekeun data. Oh ieu tah. Sok etakeun beuseuh mulai cai heula. Urang bari nempoan ieu. Hebat sih ya duit tapi kalau loba. Banjang aya karetan itu pokoknya. Wah. Bahaya mah. Ya mah ripuh nasib. Ripuh ya rungkat pokoknya mah ya. Aduh, Wayahna ieu mah kudu bebenangan. Mun teu bebenangan antara hidup dan mati urang karya. Aduh. ramun teu bebeunangan bahaya ku si Bos ieu. Ieu mah harapan deui urang. King tempoan. Heukeur ieu teu ditinggalian. Da wayak ieu mah jam sibuk. Cicing we. Percayakeun urang geus aya ikatan darah, urang mah jeung elang atuh. Anjing. Berat ngawahong ieu. Tuh. Oh iya tuh. Hop. Si. Aya naon eta aya naon? Naon kira dicek lah aku saya. Cek lah Bang. Ya, benar. Guys, iya benar. Sudah tahan ya. Hah? Cing nempo saya tak. Naon main rampas wae ya naon? Kira iya bermasalah motor. Masalahna naon teh heula? Jelaskeun lah ya. Iya motor geus hampir 5 bulan Bos, sapura we tadi setoran. Terus kumaha? Naik kumaha ieu? Aduh, dah larasaan mah lancar kumaha kan dataanana dataanana ke sini. Nah, kantornya kumaha 5 bulan ieu. Aduh, wayahna ieu motor ditarik ku saya. Ke heula atuh. Motor ditarik. Asup duit wayahna we 5 bulan. Cing nempo lah nomor kolor, nomor angka ya. Sok. Geus bener cocok. Bener ya. Bener geus tah. Kiuh jeblok geus tah. Sarua eta bener. Sok. Dek kumaha ieu? Ke heula naon make jeung kudu ditarik ya naon urusanana.
Mana gede? 50-an geus sidik kan dibayar oge. Pan setorna di ieu mah lain di jalan. Iya we Akang ayeuna mah dijelaskeun kayak di kantor. Sok bisi rek ieu mah soalna ieu geus nunggakna lila teuing tah. Aduh euy. Bawa. Sok kewe urusan mah di kantor naik. Ah, parah anjing. Hah? Naon di dinya? Enggak sok ke uruskeun di ditu. Daguan. Parah ieu. Wah, mantap ya karek hiji, dua. Nah, di dieu we heula lah. Urang sikatan deui ge. Ji deui pokona mah. Lumayan ya pencerahan ya. Nah, iya posisinya ya. Sana malam tahun baru mah biasa nu edek nyareunut petasan ya. Cing eta, oh udah lah eta tempoh lah orang ieu deui. Urang tempoh deui dina datana. Sugan we atuh aya hiji-hijieun ye lah. Gila ya. Ah. Oh lain. Jadi ya wah. Lain euy. Sabar. Ta ieu cek kela. Plat nomorna eta. Geus sarua bener yuk. Hop. Kang. Kela naon? Kela naon nih kela? Kela tinggal. Beresan pun. Naon ieu? Ya ieu masalah ieu motor. Masalah kumaha? Ieu tingali nya. Motor teh ieu geus 4 bulan. Ninca ka 5. 3 bulan ninca ka 4 oge. SK geus turun. Nah, ieu motor abi ya. Teu ieu heula lain Kela urang. Kebejan lain kieu ieu motor bermasalah nya heuh bermasalah tapi kan abi lain ieu urang nya ka bumi heula we kan bogana. Geus jelas make jeung kudu. Sok di belah dieu. Jelas ieu bisa abi. Lain mah jelas sok diuk nu bener ieu. Kang, ieu motor nya ieu motor bermasalah dengan nomor polisi sekian. Ya, abi kan terang. Ya, nomor angkana, nomor angka, nomor mesin ini jelas ya. Tinggalinya tunggakana. 4 bulan jalan 5, ayeuna beuti 3 bulan jalan 4 oge geus bermasalah teu bisa. Kela tuh ribet baturan. Geus we kieu we. Teu bisa, ayeuna mah kieu we ye. Beres surat pengantarna. Ku saya. Beres surat pengantarna. Tah, ieu bawa nya. Tah. Ieu bikeun. Aya, Pak. Bisa ada dicokot-cokot ke kantor pusatnya. Tah, engke ieu dibayar heula. Bayar heula teh ieu kan aya nomorna ieu di dieu sok tingali engke baca bikeun kana boga motor. Geus atuh lah ka imah tuh. Teu bisa ieu ka imah. Bet saya pulang anting ge sa meme saya nyokot motor di dia kan geus aya petugas nu ka imah. Wayahna lamun mung bermasalah mantakna nyinyeu motor nuntong bermasalah. Didinya tah kada ojek. Yuk. Angin jadi duit ieu mah. Heuh. Ieu teh kanu ojek, angin keuna jadi duit eta. Bejakeun tah. Kakak duduk. Hop. Naon ieu kela anjing. Ya Allah. Geus salah oge anjing. Goblok. Kela. Bayar matasna anjing atuh. Da teh motor baturan kela teh. Yuk, awas. Wah, anjing. Bayar anjing. Matasna bayar Pak. Kamu anjing. Dasar matel goblok. Matel kita naik senal goblok. Gimana ada ngapa? Jangan lu. Ya. Gawat. Siga itu Tuh tak. Wah iya. Bapak masuk dulu masuk. Masuk Pak.
Ada apa ini? Maaf dulu bentar Pak ya. Kenapa? Waktunya ini Pak. Masalahnya apa? Ini Pak, motornya nunggak Pak. Motor Ini iya, emang iya. saya ini kreditan. Betul. Tapi belum jatuh tempo kok. Belum. Udah Pak ini. Konfirmasi kan datanya. kemarin saya udah konfirmasi kan. Datanya Iya. apa, Pak? Ya, coba lihat. Jangan coba. banyak kelas Pak. Ya, sebentar. Persoalannya yang ini kan saya udah konfirmasi kemarin juga. Tolong nanti saya akan datang ke kantor gitu. Betul, tapi kan tetap ini namanya nggak bisa Pak. Ini udah dari kantor udah namanya udah ada ini juga Pak. Saya udah ada suratnya juga. Gini persoalannya. Ini kita nggak enak ya. Lebih enak selesaikan di rumah aja. Jangan di jalan begini. Gak bisa Pak. Nggak bisa kita tugas juga Pak. Ya ngerti, tapi etika dong. Kita juga menghormati supaya apa? Ya kita selesaikan di jalan begini. Masa gini? Mau diambil aja begitu aja? Kan nggak begitu. Saya juga ngambil dulu dari leasing kan saya kredit. Saya ngambil biasa baik-baik kok. Kita selesaikan cara dengan baik-baik. Jangan begini jalan gini. Ya tapi Pak. Bokul. Dari kantor belum ada konfirmasi juga Pak ke kita Pak. Iya ini nggak bisa Pak. Gini, saya kemarin, tolong saya udah konfirmasikan. Tolong kalau memang ini konfirmasi dulu ke saya aja, tapi jangan di jalan begini, datang aja ke rumah. Baik-baik di rumah kita selesaikan di rumah. Kan tahu kan ada aturan yang lebih ini etika. Di jalan nggak bisa begitu aja. Saya juga akan pertahankan di motor. Nah, saya juga ngerti Pak. Boleh kalau misalnya mau diambil, tapi dengan cara yang gimana dulu. Gitu loh. Nggak bisa Pak. Udah prosedur dari sananya Pak. Maunya dia mau apa sekarang? Saya mau ambil motor aja Pak. Ya nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Saya juga masukin DP, saya punya itikat baik loh. Saya punya itikat baik, saya mau bayar. Tapi cuman masalah keterlambatan dulu, tahan dulu, jangan dulu main ambil. Saya prosedur dari kantor Pak. Iya. Jangan begitu, kita nggak bisa begitu caranya. Sekarang kita misalnya secara hukum, kita mau jalan apa? Mau cara hukum, mau kita kerana hukum, ya silakan ayo. Saya mau ambil motor aja Pak. Ngerti, Udah, saya gitu ngerti, aja, tapi Pak. nggak bisa begitu. Kita selesaikan mau jalan ke ini kantor polisi Saya ayo. juga. Ada terdekat, saya mau Tugas telepon. dari kantor. Gini loh, saya juga punya semuanya saudara, mau telepon saya. Gimana? Dek, ini maaf nih. Saya ini mau ini kan, saya ngambil motor. Cuman emang saya terlambat, ada keterlambatan. Ini di jalan nih mau diambil ini. Kan saya ajak oleh secara baik-baik kita jalan di rumah aja, jangan bisa begitu di jalan. Ini gimana nih mau dikit ini? Ini soalnya orang masih ada di sini. Tolong deh datang ke sini atau kita ke kantor aja yuk. Ya. Ke kantor aja, ke kantor aja yuk. Bawa aja nih, nggak bisa begitu. Saya juga nggak mau, nggak terima, nggak enak dong main di jalan. Banyak liatin orang pada lihat ke saya, kayak saya punya tunggakan nggak bisa diselesaikan gitu. Gimana ini? Dari mana itu kunci motor? Kalau mau diselesaikan di rumah yuk. Kita ke rumah aja. Gimana? Aduh, gimana Pak? Kan ini namanya Ngerti. kita iya. Tolong saya bilang gini, saya mau dengan baik-baik. Saya punya itikat kok. Mau saya bayar, cuman saya ada keterlambatan bulan ini. Mohon maaf. Aduh. Kita selesaikan di rumah aja yuk. Kalah Gimana? labur deh. Karoblok. Nggak begitu. Aing ditinggalkan. Etika dong, sorangan. pakai etika. Saya nggak enak dong bayar pas orang pada lihat ke saya tuh lihat. Kayak saya punya ini gitu, nggak bisa nyelesaikan masalah begini. Kita selesaikan di rumah aja deh. Rada teas Pak. Ini kuncinya saya mau kencing dulu sebentar Pak. Aduh. Ya gimana jadinya? Saya tunggu dulu nih. Kalau memang Ya, mau diselesaikan di rumah, saya tunggu ya. Nggak jadi Pak. Oke, gimana? Ayo. Loh, kok kabur? Barusan diajak bener kemudian kejar ke rumah, malah kabur. Gimana ini? Kamarana itu jelema teh cenah ratang wae. Mun asal lila nage sabaraha siki oge. Bos. Tuh, karek menang hiji, Bos. Kumaha barudak? Sebel. Kamarana sia teh Tukang barudak. ene, Bos. Tukang ene, Bos. Tukang ene. Karek menang. Kang mun asal lila tadi ku aing ditararunguan teh. Nah, hampura ya, Bos. Nah, bari nungguan ieu nungguan motorna, Bos. Karek menang 2, Bos. Tah, kopel, Bos. Ah, iya. Puras beres ya, Pel. Iya, paburin cai kieu sia teh datang teh tadi ku aing teh dititah teh. Ara usaha teh. Itu hiji deui. Hese itu berada hese ngerti Hese kumaha sia. Kan sia teh aya sabaraha urang di ditu teh ku aing dikirim teh.
Itu pokoknya mah rudet bos, pinter itu mah pinter ngomong lah, liur. Pinter dan nahaon sian para rodo, lain anu itu anu pinter. Bos tengah rasakeun Aduh, cicing iya. bos mah. Si Sepul kemana si Sepul? Goblok Tinggalin bos, toho. sia teh ieu teh tim sia teh goblok adek paeh-paeh kabeh ditararingakeun kitu sia teh kumaha? Kemudian tari siapa mah. Nyage awakna gede rupatna juga pucang. Mau eueuh ieu na pisan eueuh jiwa korsana pisan sia teh babaturan hiji cilaka kudu cilaka kabeh. Masih ieu teh mimitina ini bos. Ah, loba nyatu sia mah gadag teu bararangu goblok teh. Bos. Bos. Aduh. Aduh, bos. Aduh, anjing. Boga babaturan. Aduh. Kumaha ieu teh? Cicing anjing. Siapa? Lain solidaritas anjing. Goblok. Kurang. Anjing. Aing dia ngadon ka mana sampai Kepeng anjing naon eta? Ngagobog karta aing mah. Dia yang nyatu. Aduh. Sia meuli rokok. Kabur. Ai didinya jiwa eta ka mana? Sia mun teu barale garawat teh. Aduh. Maneh naon deui? Alasan lapar sama deh ah. Wah aing. Bos. Bagus, Bos. Tadi yuk maneh. Yuk, menang 2, Bos. Yuk. Lu itu mah Biji hukum kurang teh kok nu dibahas ya. jagoan. Menang. Jagoan karena hukum. Aduh. Bos, si Abu mah bos. Bos.